hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang tapi ternyata awak urang teu seungit bau mantana cek Tuan Si Abdul Qadir naon ieu nu ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak urang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau mungeun batur teh seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encan aya kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna kiai anu mah seungit berarti teh eneng geus terbaik kiai anu cadet lah kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbaik geus nya nama kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tawak bau tawak keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing calang geus yo bau berarti embung ngadengekeun nya bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus ikir cerita Tuan Abdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batina kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam bae kujana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadona endog sapotong padahal endog hijian di alam bae kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kumaha ge mararenta asal ikhlas ge ulah aya naon bersihan batinna teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka imah wah aya penyakit sial aya tim sukses datang ka imah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing deuk belajar bersih deuk mere sabares ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol teh kiai blow on eta mah ablaul blon teh mah malah adu tawar ya karim sejasa ya nah artinya kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajen kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneup eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kumaha ge nah ieu kudu bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mah sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun
Entah kiai nu dakwah teh dituturkeun bae, yuk orang kadinya bae, ayo jabangsana. Eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung. Aing moal ngaji ka nyana lah, kunaon nya ngajina kos kitu nya mah. Nya mah lamun aya ramean karak milu, ramean mah tilok nya mah. Malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener. Mambus deleukeun Kiai Hajumbu. Tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah, ngaji ka ditu bae. Kurang dah beres mah ngaji yang dibayar mah lulu. Aing bae kuna mah capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak. Sial, nyana mah nu dibere duit aing mah henteu. Tadina teu kurang dibere ta ku kiai, mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge. Moal eta gara-gara nu mah tah sebarkeun bere ka tetangga, duit teh dibere salah ta kiaina, blon ta kiaina. Moal beres kajen gukung ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen gukung ge tatanggana ge moal dekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kunaon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mithla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema engke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geura kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit. Laser Nabi. Duduk. Iya. Bener nyana ti langit malaikat berarti. Mawa makanan nyana. Roti, korma, susu, cai disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong koko mah dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung ya. Seribit. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kormanya. Ini korma mantap ini. Kanjeng Nabi Ayub nyokot, ada har korma gitu. Nyana tetep bae cicing bae. Ganti cai kopi. Silakan kopinya Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah tamu teh calo. Jeger tamu teh urang sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi.
mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu geus garar itu mah. Cek Kangjeng Nabi Ayub teh malaikat. Status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel. Malaikat Israel, betul. Masya Allah, enak ya malaikat sekalian ka dia. Naon jaga kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh, aya teh si nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cekna teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana. Ai kanu maksiat mah kieu. Ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh. Itu menang dipraktekkeun. Kos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang deuleu doang. Ih, sok pake lalagaan. Teu bisa pake lalagaan sama kos gitu mah cek balik kalau silaturahmi doang. Henteu mumpung ka dieu. Mumpung ka dieu. Kekeh biasa. Atuh kudu bebeja heula ka Gusti. Meunang apa henteu? Acak bebeja. Ih, atuh di dinya nu bebeja. Henteu bebeja bae kitu. Nabi Ayub hayang nyaho gitu. Cara-cara rupa ketika nyabut nyawa. Shh, tadi nya bae sieun atuh. Henteu ayu bebeja bae geus ka ditu. Atuh eledet bebeja. Ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu non muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul. Abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aibrat manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti. Cak Gusti Allah hageus teu naon. Nah. Kumaha cek ngalo diizinan cek. Coba kanu saroleh kos kumaha. Beureum Kangjeng Nabi Ayub. Beda barang beunta rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa. Ya Allah cek Kangjeng Nabi Ayub. Atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah kaluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran. Ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf. Jawon, ya mah. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya didinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar, ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo. Ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah. Nyaho sia bacocoran. Geus getih ambalaya bacocoran terus bae. Kumaha ngaromongna? Masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ieu mah lain manusia, malaikat ieu mah turun dari kayangan. Tuh, cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah. Aing onam teu korban, sia ramo beak tah. Ku kasep-kasepna. Tuh, awewe diurang. Nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih ngajejeleh jajore jasa sial sugan nu mantek lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak pujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung
datang orang geus tujuh peuting teh ka Imam Sarwiti. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Wih, ieu mah lain manusia. Nah, mantap ya. In huwa illa jinnun. Sial orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kata ekat mah. Oh, jadi jurig buai. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu. Saha Sarwiti lahirna poe naon? Poe naon? Jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna. Lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang. Jam sabaraha aya bintang. Ku ali palak teh eta dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha? Lamun lahirna jam 7 malam naon? Malam Minggu bintang naon? Mau dibejakeun ku ulah. Jadi dukun ya aing ya. Malam sekian, poe naon, malam naon, bintang naon. Pas apa nih teh terus bae pan bintang teh ya. Masya Allah di porosna masing-masing tanu mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh araraya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintang naon geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika orang dek melet geh diitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu. Pedang apa batik? Jam sabaraha? Jam 12. Oh. Mustari berarti. Yes. Hitung. Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala. Wah teu beres ieu mah ye jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu nana tuh saya ilmu dukun mah kos gitu. Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imam Sarwiti. Di mana Sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Maka 7 batu. Miringkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa masyarain. Beres. Timpukeun. Tiu bala. Timpukan keimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarwiti dem asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka lanan wiri deui isukna batu kadua timpukeun deui teh karah imahna deng mulai kader saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar
tayang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mahadza basyara mahadza basyara tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak kemana tadi gerokeun teh SMS ku sia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komagi aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah diwirid ujianana masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tuh cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pesantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan nuantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bendera naon sia biru paenaon dia makalna minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna aya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluarna kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bae geus sia diuk di mana bae masalah geulanan tah lamun keur ada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eleh na dukun kos kitu ieu ari lamun anu kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot kangge ngabi ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh oh kanjing Nabi ayu teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta beuh tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus waranas angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba kafir bareng bedak barang bentak kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu aduh jadi geus paeh teh heula ya geus tah beudang 10 menit kulasa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui
lantaran pohoan malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakal open ngegredak deh. Oh aing can robah. Aduh. Geus menang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun. Ayo pulang. Ayo geura bentak. Moal wakak geus robah tancan. Geus robah geus. Bener geus. Enggak pinsan deui asa da cek gara. Geus emang geus. Bentak. Oh bener asli deui. Beuh, cek kageng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat. Wih, kemasian lagi luar biasa. Hiji kulit dah hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kadua keluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah pohara jasa kitulah tingkah malakul maut. Mentek kaya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama dihareup malakal maut siapa nya malakal maut cak kiai ge tuh malakal maut tuh barang di deuleu bapak sia tah mah sugan teh malakal maut jah hideung ceuk teh orang bapana hideung iku anakna pajar malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana mah bapak sia teh mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta mangih nu kasep mangih nu mas mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meureun ini mah orang Blitar meureun ini mah